Tan, ing gua sampe teh kepanggih. Tita tadi ti kamari malahan itu neneangan kieu teh. Alhamdulillah karek kepanggih ayeuna ieu. Alhamdulillahirabbil alamin nuhun Gusti. Kanggo pilanongeun teh aya nih ieu teh yeuh. Aya oge ieu. Pilarian ti kamari dicari-cari dari kemarin teh. Teteh ngalah puasa. Akhirnya Saya jeung naon puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kudu ditanya ieu mah jeung naon tapi si di sayur. Lagi apa ini di kebun saya eta? Oh iya. Buat Bang. apa eta? Buat naon we? Hah, buat naon wae? Iya. Awas ulah di sayur mabok teh. Mau di sayur naon kitu Kang? Bang. Bukan naon-naon atuh jangan dialaan ieu. Apa atuh dan kieu mah jang naon atuh berguna meureunna? Keunah atuh jang naon make diala. Jang naon aku mah urang. Mah tong dialaan atuh. Nah jang naon atuh maneh? Ada yang jang naon pan ieu mah nu abdi. Nya atuh jang naon nu kieu malah menta sakieu meniku banget Abdi heran ka eta jang naon. Jang naon we lah kumaha Geus tong dialaan. Nah jang naon atuh ari kamu nu kieu jang naon make ulah dialaan? Heuh eta jang naon atuh. Kumaha urang we atuh? Tong dialaan teh. Jang naon atuh kamu aya hayang nu kieu? Hanteu hayang eta jang naon dialaan. Jang naon kumaha urang nu kieu mah tong kudu hayang nyaho atuh. Tong dialaan atuh. Heuh nah jang naon atuh maneh? Eta oge jang naon atuh. Banget sia hantem nanya kitu we hantem. Oh, eta make galak di kebun saya Kumaha wani urang galak we ieu. atuh da meureun moal dipake na naon kieu oge. Tong dialaan. Heuh nah jang naon ai maneh nu kieu Eta jang naon atuh eta. Kumaha urang we atuh jang naon oge? Bingung saya mah. Eta nanya jang naon. Ari eta diala jang naon deh. Kumaha urang we jang naon oge ai maneh di jang naon? Yang malieur eta mah. Kumaha urang we jang naon kumaha urang? Tugan gayem mabok oge kumaha urang nanaon oge? Tong kumaha maneh? Kumaha urang? Urang nanaon oge? Kumaha saha? Entok tuh teh na jang naon atuh eta teh. Di naon atuh? Da kumaha urang we ieu mah? Lieur amit-amit. Jang naon. Puguh teh tong dialaan jang naon. Kasar jelema lieur. Ini pipir oge balatak tuh sapunyere ieu teh. Sok na kieu teh. Sapunyere dinya. Dari wae imah teh. Karapihan ini teh sangat balatak di pipir teh. Batu naon segala. Teh kulana kulunu kitu. Kamari teh bisa. Nah. San. Cek. Kunaon kadenya teh ngan amak-amakan kadenya teh ku hawar-hawar teh ku abdi teh di dangukeun teh. Henteu amak-amakan. Oh, henteu nya. Apa yang teh amak-amakan bieu mah geuningan ku kulunuk wae. Nah arek naon atuh mungkin nyamperkeun Ai si Akang aya henteu? Eueuh ting ka mana jorna nya eta. Aduh, ceuk kieu si Akang teh. Naon itu? Sok sareuwas. Mari teh nginjem duit ka abdi 750.000. Hah? Naon ieu teh? Lain naon, nginjem duit 750.000 kamari sore. Kejeng nginjem duit 750 na jang nahaon? Iraha? Nya nginjem duit, nu mah nya nginjem duit mah teh. Ada nginjem duit, lamun nginjem mah meureunna pasti dikaabikeun meureun Kang. Adi pake nahaon duit sakitu? Aduh. Ya, tong sok ngaaya-aya hirup teh. Make ngaya daerah aduh teh nya. Si Akang misalnya teh nginjem duit ka abdi nagih we ka eta nya. Era atuh abdi. Nah itu geus iraha. Kamari sore cenah, isukan ke pamajikan dibayar cenah. Teuing teh nyaho. Tayang nyaho pokona mah teh da abdi teh da duit eta teh lain duit tiis. Da abdi ge perlu digunakeun. Make ngajual pamajikan segala dibayar ku pamajikan. pamajikan. Ayeuna ka mana atuh si Teu Akang? nyaho Da kamari teh kieu cenah. Isukan we cenah ka teun abdi, cenah ka abdi teh. Bayar soal dibayar mah khusus teteh we lamun teh aya abdi cenah kitu. Teuing teu nyaho teu ngasaan teu nyaho teu ngasaan teu bebeja. Mending kudu kumaha ari Teu geus nyaho kieu. teu nyaho nek salaki urang. Urang mah teu nyaho. Tapi tanyakeun sakasal ke urang pan teh. Oh, ai teu nyaho atuh sia teh kudu kumaha nyarekan atuh teh. Yuh, sia teh. Naon mah? Eta mah kuat beuleuk. Heuna atuh make
nagih Komo ka di dieu. lamun eta nu nagih ka abdi beneran. Make kudu nagih di henteu-henteu teh nyaho. Abdi nu sebenarnya mah nagih ka eta. Udah, eta Abdi nyaho. pepeleukeut naga. Kok jadi eta nu pepeleukeut? Udah teh nyaho urang mah teu ngasaan duit 750.000 sia anjir itu buyeur sia teh. Aisyah, Goblok sugan eta teh naon teh jangan teh ya. Kadi atuh. kekeh we kudu mayar. Teu nyaho-nyaho. Oh teh. Naon deui ieu teh? Lain naon deui nya rek nagih duit. Udah itu nyaho atuh. Ngasaan Ada ge ai henteu. masalah. Ai masalahnya mah teh nyaho mah meureunna da. Teh yang nyaho abdi oge. Engke bebeja we tanyakeun deui ka pasalaki urang mah teu hayang nyaho, teu nyaho ka. Mana atuh salah. Teu nyaho teuing ka kebon urang mah. Urang mah teu ngadahar, teu bebeja salakina Ada teh oge. yang nyaho pan ka eta citah nagih-nagih oge. Da ari teu nyaho mah nginya buah henteu buah maneh mah. Bokong buah. Teh buah Geus henteu tong segala datang deui ka rupa teh. urang. Ini Kira aku abdi ge wani-waniannya. Rek ka kebon, ah. Aing mah teh karuguh jelema teh. Tah kitu ai nginjem teh. Aing nyieumkeun babari. Ari waktu nagih make berontaknya. Kudu nagih urang nu berontak teh anu nginjeumkeun duitna. Deur kareh manehna. Lieur jelema teh. Aing mah nahnya kitu salaki teh nginjem duit lamun geus rasakeun duitnya dipake naon eta teh da teu nyaho teu ngasaan aing mah keukeuh henteu. Ya geus 2 poe nagih teh euy. Aya nya si Akang teh euy. Ai teh ditagih perlu dah ai ditagih pamajikanna geuninganan. Ih aing mah. Aing suka sepala laur pamajikan galak aing mah. Kang, Assalamualaikum. Euy. Kang, Waalaikumsalam, arek naon? make arek naon si Akang teh ya teh teh. Can balik-balik nya eta. Piraku itu geus 2 poe. Kamari Teuing eta da teu nyaho, da teu bebeja. Joli-joli ka dieu ieu teh. naon eta pan si Akang teh 750.000. Balik, arek naon jo. Ih, balik. Balik. Balik teh. Tah make kudu balik segala. Atuh da percuma. Pan urang mah wajib nagih meureun. Udah teu nyaho di dieu mah teu nyaho duitna, teu nyaho nginjeumna iraha salaki urang. Ke depan kamari geuning teh tanah si eta. Udah percuma ka si eta ge itu boga Eta boga mah. henteu duit? Teu boga boro-boro Ah, jangan manyari gitu. teu boga ai kamari meuli beras. Ada ari beas mah beda deui, da kewajiban meuli bae hutang mah teu nyaho naon eta mah urusan salaki meureunan. Aing mah Matak teu bebeja oge berarti urusan manehna. kapan matak teh bebeja ge urusan manehna. Ari si Akang nitah ke si eta. Udah teu bebeja, teu sugan mah pangmayarkeun ke lamun datang batur geus balik geus balik. Nagih we hantem teu nyaho naon aing mah teu ngadaang teu naon. Si Akang teh ka mana atuh dican balik-balik di ieu teh. Teu nyaho ah. Goblok manusia teh. Aing ari nyiumna ka aing teh kuat bebari aing mayarna harese. Yang mana hawan mau hayang deui aing manginjeumkeun.